Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu hamdan bila goyah wa naskuruhu syukron bila nihayah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tipayun pribados ngahaturkeun nuhun kana sakumaha nu parantos maparean berita kaayaan. Nu salajengna ngahaturkeun nuhun kasadayana hadirin jeung hadirat nu ngadorong wujud pangaosan ku hadirna. Mudah-mudahan takdir Allah Ta'ala ieu teh hiji alamat ahli pangaosan subuh Jumaah anu aya di Cibantar atawa di Bandung, Jakarta dina YouTube nu maruka YouTube sami ngarariung urang sadayana paranjang yuswana barokah umurna gampil milari maisana salamet dunya jeung akhiratna. Ahlina nu tos aya di alam barzah nu pancakakina ibu atawa rama saderek atawa putra mudah-mudahan digunturan rahmat Allah, terutami nu nyelapkeun sedekah jariah tinu caket awat tinu tebih oge kitu ngaturkeun nuhun. Malah sigana urang tebih jeung urang caket ke himahna aya keneh aya ngaganti cenah meja ieu cenah duka ira haji duka ti mana, duka heula mana, duka heula anu tebih ngaganti meja ieu teh, duka heula anu caket ngahaturkeun nuhun. Urang sabana aya ngaos katingali we jariah ti anu aya maparin urang tebih. Sabab aya nama sanajan Jakarta ge teu asa tebih jeung Cibantar. Sabab begitu sasauran di dieu di ditu ge sami ngupingkeun kana sauran cara di dieu we kitu teh. Tuh, tak urang sadayana mudah-mudahan ahli urang teu di alam barzah digunturan ku rahmat Allah, terutami nu asal pokok ngembangkeun agama di ieu tempat. Nu teu damang ahlina tadi parantos diuningakeun, mudah-mudahan ku Allah disehatkeun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga teraskeun Jang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nu teu nyudakana nu teu nyudakana pangkat karasulan borok coro bekes rek edan mohal pisan. Mangga Nu teu nyudakana pangkat karasulan borok coro bekes rek edan mohal pisan. Nu teu nyudakana pangkat karasulan borok coro bekes rek edan mohal pisan. Dalil wenang di Rasul kemanusiaan katingali ku jalma nu ngajamanan. Dalil
manusaan katingali ku jalma nu ngajam dalil wenang di rasul kamanusaan tingali ku jalma nu ngajam hiji deui pandangan hukum syarat terhadap sifat kemanusiaan di Rasul hantelepat dengan hukum syarat terhadap sifat manusaan di Rasul hantelepat pandangan hukum syarat terhadap sifat manusaan di Rasul hantelepat hijikeun tina awal nu teu nyudakana pangkat karasulan cara bekesrek edan mahal dalil wenang di Rasul kamanusaan tingali ku jalma nu ngajama pandangan hukum syarat terhadap sifat manusaan di Rasul hantelepat. Alhamdulillah wa syukurillah. Ahli pengaosan subuh Jumaah di Cibantar anu di jadikeun imam makmum mah di masing-masing YouTube di mana-mana keur ngabahas sifat arad basariyah sifat kemanusiaan nu aya di Rasul gitu. Alhamdulillah jaba bisa aya nyebatkeun teh gaduh tulisanana mun poho teh nu katalar sumping ka bumi teh dibuka we diingat we itu naik derajatna teh tina poho jeung ingat jauh 70 tahun urang nu geus kasarong teu apal sifat kamanusiaan di Rasul ayeuna mah subuh Jumaah 10 menit apal sifat kamanusiaan nu wenang di Rasul teh teu kusi nanyakeun ka batur mun ayeuna poho deui ngabuka waeuna kana buku nu dicaritakeun di dieu. Alhamdulillah urang sorangan ayeuna bisa nyebutkeun Rasul teh wenang ku sifat kamanusiaan arad basariyah cara tuang leueut kulem jeung teu damang tapi eta teh sifat kemanusiaan anu teu matak nyudakana pangkat karasulan ai borok corob mah kesek edan jauh jelema teh tinu kesek tirembungeun deukeut tinu borok tinu corob ge teu wenang di para rasul teh dalil wenang rasul kamanusiaan katingali ku jalma nu ngajamanan nyebutunang urang ayeuna ceuk saha ceuk jalma-jalma nu ngajamanan baheula Abu Jahal ya Abu Lahab tararangeun tuh ngan teu percaya teh manehna mah tuh syirik dah hayang nama anak dewek nu jadi rasul nabi akhir zaman teh ari ayeuna budak Abdullah ibuna Aminah gitu anu ceuk manehna mah teu beunghar keneh dewek samurupna arek ngitung kabeungharan kitu nyieun ayeuna rasul teh ku Allah Ta'ala teh didamelna nu jadi rasul nabi akhir zaman teh tah eta teh anu ramana ge pupus 2
sasi dibobotkeun teh sabaraha dinten aya dibabarkeun ibuna ge pupus dinenana ku batur balangsak teh pohara kitu malah kereutikna ngangondoma buburuh di batur geus gedena ge di tukang dagang buburuh di batur di Khadijah ngan ceuk Khadijah ke leuwih untung batan yang sorangan dititahkeun teh kumaha cenah Muhammad dagangna teh yeuh Muhammad mah tara ayana cara urang pan urang mah sabaraha ieu 500 ditawar 35 wah can tepi kana jenisna ge padahal 100 mah geus aya buruhna teh teu anjeun Muhammad sok tingali ta notana ti ditu tingali buka notana sok sabaraha modalna ti ditu ka dieu sabaraha anjeun rek muruhana ka dewek mun cara urang mah kitu sadiburuhanana we asa kakaran udah dagang kieu teuing jelema teh jaba kasep jeung betah di hayang mere we kitu teh jadi ngagedeanana teh teu asa aya di bobodo hayang sorangan mere teh matak leuwih gede untungna ceuk Khadijah teh cenah ieu ke ieu teh budak-budak namangan kuas kolot 25 tahun Kangjeng Rasul jongkung gede kasep bangsana ari Khadijah 40 tahun kira-kira daekeun cek kitu heulaanan aya dibalibirkeun cenah pedatos ageung ceuk batur cenah tereh cenah kitu mah ieu teh hayang gaduh bojo boro-boro gaduh bojo cenah teh buburuh keneh henteu cenah kieu pan aya rana ngora cenah kitu beunghar keun teu boga naon-naon oge aya kalana kitu henteu hayangeun kanu beunghar kanu bener we pek teh ku Allah diaprokeun saperti kitu kabeungharan Siti Khadijah dipake merjuangkeun anak agama Islam nepi ka sae tuh matak Ummul Mukminin pangheulana sup ka surga eta teh ibu-ibu palai anu jadi pangheulana sup ka surga milu we ai ka surga anu ngaheulaan ka Khadijah moal aya ngan milu we kanu pedah cau saturu ge geuning butitina jeung seuhangna teu sarua tah ari seuhang mah gede limit ibu titi mah leutik korepen kitu teh ngan lamun dikilo dihijikeun teu misatina turuyan hargana sarua we sanajan umat panungtunganana ge niru ka Siti Khadijah mudah-mudahan kabawa kanu kahiji we kitu cara seuhang tuh pandangan hukum syara terhadap sifat kemanusiaan di Rasul henteu lepatah ceuk syara sifat kemanusiaan we di Rasul teh teu lepat ngan ukur hiji wajib dua sunata tilu mubah ari makruh mah teu aya ngan sakitu-kituna kitu ge kesakalian nyontokeun di Kanjeng Rasul aya makruh satenan hari kitu mah bangsa ayeuna makruh mubah teh eta teh keur nyontokeun makruh mah geus semet makruh mah komo mun haram teu aya we di para rasul mah gitu matak batur nu makruh mah geus singkahan we cenah kitu tuh aya nu sok resep keneh kana makruh aya cenah tuh naon udud pun keheul kaajengan nu nyebut ayeuna udud ciki setan tuh aya ajengan numbungan udud naon udud ba ciki setan jadi urang teh nyusupan ciki setan mata lamun hayang udud mending nu alus sakali batan bako awut nah sarua ai makruh namanya tuh mending nu alus sakali aya nu mahal udud teh tuh makruh nama sarua jeung bako awut teh
enak-enak pun ada eta mah teu cenah ieu angot mun budak ayeuna dipasantrenkeun gembul udud sok aya baheula mah budak gembul udud di pasantren ku bapana dicarek Pak kunaon aya ulah udud cenah deui ieu abdi manggih dina bet waya juju ududuhu badadahar li anahu ya juruhu ala lehegar tuh bapana eleh ku budakna nya cenah atuh digedean bekal natekeun gitu. Jadi ari pinter mah budaknya bisa ngolo bapak tak bapana ulah bodoh teuing kudu pinter keuna udud-udud wae sok bela asal apal we at-tariqatu al-musilatu ilal maksudi tariqoni torekat teh ta anu pikeun kalau dimaksud ngan dua teu loba dua ai dua teh hiji jeung hiji dua torekat nepikeun kana maksudnya torekat nu nepikeun ayeuna ka Gusti Allah kitu teh tuh eta teh dua ari urang boga torekat naksabaniyah qadiriyah nepi ka Allah teu boga torekat atuh muka we kitabna Thariqatul Muwahhidin naon cenah dua teh hiji alimun billah kadua alimun bi ahkami syariah wal aqliyah sakitu-kituna alimun billah teh aya arifun billahi marifat ayeuna ka Allah hiji jalan marifat ayeuna ka Allah jalma teh nu nepi ka marifat ayeuna ka ku Allah di marifatkeunana ge kadua alimun bi ahkami syariah jalma nyaho kana hukum syara awalu wajibin alal insani jeung nyaho hukum akal pal wajibul aqlium malam yakbali tuh sakumaha ceuk dina eta buku awalu wajibin alal insani takem kakara papanggih ayeuna jeung buku eta udah ge baturan sabarapuluh tahun ngaji urang ayeuna mau make buku ieu lah depongan we sok angot Jamul Mukni mah ceuk mau alifna Jamul Mukni make kelek we teu diaji ge cenah engke aya barokah tah pan urang teh yang barokah we itu cai ge minta we yang barokah padahal di loba cai di mana-mana ge ngan hayang ti si eta we teh tunggal barokahna ngelek Jamul Mukni urang bisa apal eusina Jamul Mukni jismul insan usirkun hopiun jisi manusia bisa jadi musyrik kopi ngelek Jamul Mukni mun saca urang ayeuna awas ulah ayeuna jadi musyrik jadi saca awas ku Allah di awaskeun cepet nguping ku Allah dibisakeun nguping ari kitu mah saca nu kuring ku maca kuring ningalina musyrik jadi di kuring aya kabisa ningali ku saca bisa kuring lain ayeuna Allah nu ngabisakeun nu eueuh iman mah di aku bisa kuring boga kuring daek kuring tah supaya ngaleungitkeun ayeuna kuringna ku Allah dibisakeun dibogakeun di daekeun tah ngarah kitu itu jadi ahli sunnah wal jamaah ari eta mah jaran marifat ayeuna ka Allah alimun billah alimun bi ahkami syariah eta mah depongan we heula di dinya ngan ari hayang-hayang teuing mah aripun billah gampang dala wujudi asyarihi ala wujudi asma'ihi nuduhkeun Allah taala ku ayeuna asar gawe Allah teh kana ayeuna asma montok dina pare itu tapak gawe Allah bisa timbul asma ya qadir dat nu bisa ngamontokeun pare tuh mangi pare montok menang asma ya qadir hedat nu bisa ngamontokeun kana pare mangi gula amis ya qadir hedat nu bisa ngamiskeun kana gula mangi uyah asin ya qadir menang asma ya qadir ilmu begitu teu hese ceuk nu bisa nu kitu-kitu wae dala wujudi asma'i wujudi sifatihi nuduhkeun Allah taqwayana asma di Allah teh eta teh sifat di Allah teh kudrat jeung iradat dala wujudi sifati ala wujudatihi nuduhkeun ku ana kudrat jeung iradat teh kana dat Allah nu ngabogaan kudrat jeung iradat Allah nu ngabukakeun akan dat Allah teh teu
kitu nyaho ti mana-mana bae dibukakeun ku Allah teh dat Allah teh eta majdub kitu. Jadi arifun billah marifat ayeuna ka Allah. Geus asma tah anu dibere ayeuna ka marifatan ka Allah mah menang asma tina montok pare, menang sifat tina montok pare, nyaho didat tina yen di Allah kasifatan kudrat jeung irodat sifat mani eta sifat itu metep dina da sifat mani teh mun cara dina kopiah mah hideung tetep dina kopiah itu mani, bodas tetep dina kertas itu mani. Ari kertas anu bodas mah kopiah anu hideung mah itu amrun itibariun eta mah makna wiah matak makna wiah ngahijieun sifat mah anikeun isukan deui we nya. Tah ayeuna kakara rusul kasifatan ku sifat kamanusiaan nu ningali ayeuna kana rusul sifat kamanusiaan teh eta jalma-jalma nu ngajamanan urang mah beja jeung para ulama. Tak ahli sunnah wal jamaah teh anu nawaro loba soirohum lam yapatim bil akwan wa kusifu bil hakikat ningali kana montok pare tapi menang asma ya qadir ya murid ya alim tu ahli sunnah wal jamaah wallahu a'lam bishawab.